kan ieu euy. Naon? Ganti pirodo di rem nanti lamun keur maju teh nya. Teu bisa di rem gitu jadi ngegas wae teuing lamsakna teuing naonna tapi da remna meureun di rem teh bononon ya. Oh, nyak wae di rem teh rem. Biasa lah bapak pembalap. Ya kumaha ieu? Gimana ieu? Ngani biasa. Kebon. Sama kesel wae keur pegawaian mah jalan lumayan. Biasa Biasa wae kita modal kitaleun gitu, kita pocel. Sakintal. Eta sekali ngalah eta Sekali ngalah sakintal, unggal poe ngalah. ngapoe ngalah. 30 poe, 100 kintal, 30 Kilo kintal. kintal. 30 kintal. Air oge nya. Lumayan, keur alus harga mah gitu. Ah lumayan wae ya mah daripada ngabengkel urang mah panen lumayan tah murang sapoe sakintal ke jalan. Enggak salah atunya ya aing telah jadi gratisan mantuan. Aduh. Ka mana tuh? Siap, siap. Ada ulah gila. Ya ternyata halus ada yang muter tapi jak dibuka ya bana buka we kurang gitu jalan ning luhur tak ada ya macet iku macet dibuka ileungan aing kudu ka endi. Ya, nah kumaha? Handap. Jaran teh hade. Luhur. Hade keneh wae. Ya, wae yang ngalana. Bang. Bang. Mana? Mana? Ya kumaha ya aing? Mang, Mang, mana? Mang, ya aku mang. Ya Mang mau akan banyak. Mang, mana? Ya hese. Mang ya nyelap. Dah ada di ala. Siana naon? Nana tuh gitu. Nyau. Dah jadi nyelap kia Oh, ente. kai dengan pisan kan kamu berem. Di luhur teh handap kita hade. Ya mah kumaha ngaranna ge? Di alat jeung pelekna. Kumaha tuh ya? Nah iya, amin aku masih ya tadi gitu dah. Hese Karena ya. kumaha tadi naik kumaha ya? Ieu panek nyokot kunci-kunci teh naik ngajaran Mang mukakeun. Jadi nyangket dah Bisa hade. kan tuh kabuk berem. Tah ada tuh. Serem gitu. Oh, tah ada. Gitu. Anu hati. Di ala. Main anjeun lagi. Hilang gitu. Ya hese. Siapa kelakuan teh? Oh, pengabisa pisan. Panek ngajaran tadi nama. Dulu tuh kalah kamawur da rusuh ieu ye. Nyeri leungeun teh. Nyelap masalah naon nyelap. Nyelap. Aing mah pokona mangalakeun unggul yang mau bawa ke tukang las. Kudu dielas. Dipotong ku tukang las tah. Buset. Moal hade di dia mah. Geus cing. Jing. Iya, nyelap leungeun aing teh ada dibuka kumaha ya kan kalau nyelap pakai nyelap. Geus bawa kitu tah ke dipotong di las ke tukang las. Iya kumaha? Aing mah karep teuing eta mah da ku di las ieu mah ku dipotong tah ku lasan moal hade di dia mah. Karep teuing. Aya jama ku bodo-bodo teu aing teu ngarti.